jampean ku urang ti jampean ti kolot ti sugan metu keneh ya. Sok barem. Ah, bisa gitu. Sok barem. Sok, pan. Hebat gening emak bisa muka kunci. Aing atuh. Cir, teu nyangka pamajikan. Sakti oge. Boga kene pangarti rada luhur eleh geus kuring mah. Ampun. Aing kudu minta dihampura ya bener taluk ieu ku si emak. Ma, hampura. Aduh. Hampura, ma sok loba salah ka emak. Heugna naonon eta kalakuan teh kitu patut teh. Susungkeman sagala bet lebaran ge laki kituan atuh. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian milu nunggeun got kadu pikeun barudak sarerean gaden getong get nangis merdaya hate anu ras duh Sunda kacida pisan tangtungan endah pisan. Mumpung nyangse mending barang asakan heula. Pak. 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 Naon? Pak. Hei, Yuk. cik pangmawakeun bawang ti pipir. Aya wae nya heug lah sakedeung. Oke, sabari jimawana ieu bingung. Dah, geus sakieu lah. Yo, Mak. Tah, Mak. Astagfirullahaladzim. Ieu teh rek dipelakeun di mana pipir hawu. Ngalah saeutik rek jang barang asakan. Pancek emak netahna ge pangmawakeun bawang lain pangalakeun. Atuh da geus kolot cik atuh sing ngarti we kitu-kitu wae mah. Sok eueuh tah alaan saeutik tah heug teuk-teukan cing sarua ieu. Tah petikan kieu tah. Lain dibawa jeung ieu na tuh kali kieukeun ditarukan di alaan. Budak mah manitahna mawa tah lamun kitu kaharti. Tuh atuh sing ngarti we atuh da geus kolot. Nya heug atuh. Sok lah ayeuna mah potongan we ayeuna mah yeuh hek sing sarua. Apa diukur? Tukangan nya meh tempo. Potongan sana ieu sing sarua ka talananana. Mana ukuranana euy? Nah, ieu. Duh, sen salah nanyakeun heula ka si Mak. Mak, ieu teh sabaraha sentian? Atuh sok we kira-kira atuh. Oh,
Ieu teh naha meni asal nilala teuing kalau ka kurusak keresep. Pak, naha meni nilala teuing teh kabulu tutu. Pan diukur heula mah meh pas meh akur kabeh. Astagfirullahaladzim, meni kacida teuing balagugna teh Gusti Agung. Atuh nu kitu-kitu obat ka diukur. Kan kudu akur lin. Heuh atuh kira we. Kan cek mah tadi kudu sararua cenah kudu akurnya cek bapak teh nyaku bapak pakai meteran we da meh akur da bisi aya nu panjang nu ponok. Cik atuh pae nu kitu-kitu wae mah ulah ngacirikeun teuing atuh bolohona. Da karek nempo aing mah ieu norek ngasakan bawang nepi ka di meteran heula. Kitu salah kieu lain si emak mah. Pan tadi teh titah matongan teh kudu akur, matak bapak make ieu oge. Make meteran. Heuh atuh Pak, da lain erek neuk tekan kai atuh. Pira bawang-bawang wae keun atuh anu penting mah atuh lah jauh-jauh teuing we atuh. Ieu mah Sentuhan ku emak meh teu ieu meh teu salah bisi salah deui ah. Sok sentuhan ku emak. ya Pak kieu tuh saranana teh tuh. Paya teu jauh teuing kari kieu we atuh tuh. Kos ka kudu di meteran sagala. Aduh, aing geus salah di wae. Panas nepi ka moal meteran isugan teh. Heueuh kudu akur aing make meteran pan akur. Jadi Hari ieu mah sesana ka manakeun ieu? Ka kamarkeun. La ilaha illallah. Ieu, sok ka mana karep da urang mah heureuh nya kaluarkeun atuh. Bawa Oh. dina enggon geuningan. Kan cek emak cenah ka kamarkeun. Aing teu ngotak pisan jog bawa ka tuh keluar. Aduh. Ya aing ku serba salah pisan tita tadi. Kitu salah kieu lain. Hah. Kesel-kesel teuing daripada kita mending wang uli mah yuk. Ya tuh. Man ulina ka mana Ujang? Ka mana yuk? We teh daripada di rumah wae kesel. Nam atuh beja heula ka si emak. Mak, Yo, ujang majang si teteh kamang. Jung. Udah mati iseng jadi we. Iya tuh. Ay, tadi si mata naon yang bahasa Ujang beja. Keur ngasakan teh jeung si bapak. Lamun ditinggalkan ku aurang mau apa sih hanya aja si emak jeung si bapak. Pasean teu kajeun. Min urang we is. Tah kitu Ujang kitu-kitu beda kolot urang atuh pamali. Atuh ari geus kudu kumaha da majang si bapak mah adat na kitu. Terus orang dia ek naon teh? Atuh naon we Jang di dieu mah cicing, di ditu mah angin ngagelebug tiis pisan. Jeung mah kalah tunun di dieu teh. Uwa teteh oge. Marek salat heula, Bapak gerakan saya atuh. Gerak salat. Nya mak sok mah heula we ke sakadang deui bapak mah. Tong sakadang deui jar budak. Heueuh atuh. Sujud abdi dina sajadah hate madep kanu maha rumasa diri pinuh ku dosa duh Gusti
Gusti abdi mah ampun rumaos Gusti abdi rumaos tos ngarempak papagona Gusti na peuting anu sepi jempling abdi sujud juh cipano Aduh. Aduh, anjir, na kumaha ieu? Dengan kakunci. Pak, cik panglarakankeun kelas uluh. Nya mak, kala kedeung mak. Aduh. Ieu aing kumaha ieu leungeun? Aduh, mungkin kuncina deh. Gawat atuh Pak, nah maneh lila teuing pira sakitu oge gawat ye. Barudak bisi lalapareun karunya keur barang asakan kagok ye eueus uluhna. Duh, mak, nah ieu leungeun bapak kakunci. Jadi teu bisa ieu, teu bisa ngidar, teu bisa keluar. Hah? Kakunci kumaha leungeun kos budak teh kalakuan teh? Ieu mah ngajepret. Teu pugu-pugu ieu leungeun bapak ngait di dieu. Ramona. Ari kitu na keur kumaha atuh meni sok sagala wae kos umat teh. Kakunci kumaha heug? Duh. Ieu kuncina eueuh. Nah atuh teu guna gawe eta curug maka jeung diasupkeun kana kunci. Ye, pan tadi teh sugan teh liang naon ieu baru diasupan curug. Duh, mah jangan kuncina ieu curug apa nyeri. Lah geus sakalian teuk-teuk ka leungeunna. Aduh. Gawat mak, tangan kuncina ieu nyeri. Ari ge keur teangan ye. Lah, antep ku aing tuh mana kunci mah geus kapanggih. Keurian ku aing. Ari ya kada orang keret leungeunna. Aduh, mak atuh kasalaki teh ka cida-cida teh atuh mah culak colok deui ieu curug. Ari geus kuncina eueuh, geus ku aing urang teuk-teuk keur ka nyenta leungeunna. Cing atuh mah kasalaki teh meuni pohara. Bongana atuh da sok malaweng wae teh, jangleung. Sok param ayeuna mah urang jampean ku urang ti jampe ti kolot ti sugan metu keneh ya sok param. Ah, bisa gitu. Sok param. Sok pan. Hebat geuning emak bisa muka kunci. Aing atuh. Cir, teu nyangka pamajikan. Sakti oge. Boga kene pangarti rada luhur eleh geus kuring mah. Ampun. Aing kudu meta dihampura ya bener taluk ieu ku si emak. Ma, hampura. Aduh. Hampura, ma sok loba salah ka emak. Kumawantun deui ka emak, hampura. Heugna naonan eta kalakuan teh kitu patut teh. Susungkeman sagala bet lebaran ge laki kituan atuh. Bisi bapak loba salah ka emak. Mama geuning masih kana sakti. Bisa kena muka kunci, bapak hampura. Ya, aing mah lain ku sakti teh ya, kuncina ya lain ku jampe. Aduh. Aing geus kabobodo ku si emak. Tanya ho aing buka kunci Panas kita beakan minta dihampura kasih emak. Panas kieu mah aduh si jadoang ngabobodo si teh. Oh, bener. Sakti bisa muka kunci. Halah. Hayang geus we. kuring pasrah